Baik, nu penting daek ngaji barok. Kade ya orang tuh bakal badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa anak istri aduh cinta. Lain ini asa teh cocoknya ngalagu eta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wa qala nabiyyuna Muhammad. Kadieu nampona kadieu kana putasya. Wa qala nabiyyuna Muhammad. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Pengatur waktu pemindah acara. Mana teh? Turun juga. Mudah-mudahan anjeunna sing disehatkeun barokah dunia akhirat. Bil khusus Ketua Yayasan Riyadhul Muta'allimin Bapak Kades, aya Pak Kades? Lu mana? Oh, eta Bapak teh, Masya Allah. Bapak sing sehat, Pak. Sing panjang yuswa. Pi urang kalebet atuh bareng mam. Teh Bapak urang sararea eta. Bapak Sekretaris FKDT Kecamatan Cidaun teh namian hapunten. Bapak Kapal KPI nya. KPI DTA para alim ulama sadayana, Bapak RW, Bapak RT, Bapak DKM Kampung Sindangkerta, Ibu Evi calon anggota dewan atau legislatif anu mana aya keneh. Masya Allah. Gulis merah merona. Ibu sing sehat ibunya. Ke gampil pada masihan rokok mangkin we. Darah mangsa dayana. Nah, syukur we. Hari sehat mah itu yang Aa harapkan. Aku nggak mau dengar kamu sakit. Lain deh sih teh. Lamun jamaah gering rek nyaramahan saha. Jauh-jauh teu parung kuda, jabai teh can uyih ku kurilingan, ku setrikaan. Tadi enjing ceramah di Subang. Acara sareng Pak Asda, sareng Pak Bupati di Subang. Di Subang langsung ka dieu jalan Ciwidey, coba nyasar ka jero ka kebon teh deh. Oh, da ku eta ditunjukkeun ka dinya ku Google Map. Langsung ka dieu dugi tabu 9:30, anjing langsung ka Bekasi. Teu kudu milunya. Mamah teu kudu ngiring lah doakeun we. Biar ada muriang begitu nyuhunkeun obat ka ajengan Nur Zaman. Alhamdulillah tiasa penak. Kakarak we umur-umuran ceramah disuguhan jukut. Rok aing emeh mana? Teu ngeunah di dahar rok ieu mana? Itu acara naon mah saman itu naon dini ya sekolah berang ya urang mah nyebutna sekolah berang baheula mah madrasah diniyah anak-anak urang nu masih kena sekolah di dieu atuh sing dipaparinan cerdas otakna atau nu kaluar sing manfaat ilmu da karasa lulusan madrasah mah nerap nih ka ayeuna pelajaran teh masih kena inget dah baheula keur di madrasah bahasa Arab ning diajarkeun nya. Baitun. Tuh nya, inget keneh? Baitun. Babun. Subakun. Jidarun. Hijanatun. Miratun. Dorot-dotun.
hampir sararea akur ngejawabna. Dorot dotun teh motor. Cek dulu ke motor butut menikit tau Aduh. Kunaon tong dicekek. Aduh. Pangku susuan. Alhamdulillah. Kampung Sindangkerta uminya. Cisalak, Cianjur Selatan. Kemarin ngaos di Batu Kunti. Sareng kori nu bieu tah. Kembali teu nanya oge. Nu penting mah hasil maksud cager awak bari loba duit. Benar teu? Jang naon teu boga duit awak geuring. Mending keneh loba duit bari bari sehat. Mamah daek teu boga salaki, jangkung gede, gagah, kasep, duitna loba, ahli ibadah daek teu. Dan barangna paeh. Oh gitunya. Syukuri aja yang ada, betul. Gak apa-apa genek juga. Yang penting bertanggung jawab. Lamun mamah bukan salaki, kebenaran salaki mamah lalaki. Sholat tara, ngaji, ke masjid, berjamaah, rotinan, ngaronda, pakai calana. Wis parna eta mah. Wis tong dipiara lah lagi gitu mah. Musingkeun. Goreng alus pamajikan tergantung sing tarik sing calana cenah. Salaki cok mumpung aya bapak-bapak sok sing tarik. Goreng alus pamajikan nu kasebut. Denge. Eta pamajikan saha meni gulis. Gede jika tabung gas. Oh eta mah istrina ajengan pantes ngadahar we berkat meureun. Da teh hiji deui pamajikan saha meni pegang kuru gitu. Sa RT tuh si itu ngomong lain aing. Mana ibu RT aya? Mana. Nu mana Ageng alit. Nya cek aing gitu. Enggak apa-apa letik juga guys. Yang penting kamu bahagia. Bahagiamu bahagiaku. Deritamu deritamu juga. Kau adalah bahagia dan deritaku. Kau adalah gembira juga dukaku. Semua. Coba ganti lagu nak. Ganti lagu nak ya. Bila engkau bahagia, aku pun bahagia. Bila kau merana, aku pun merana. Oh jamaah semua. Oh jamaah अपने निगाहों में kata syora modal gitu modar langsung lampungin pula dia hurung anehnya. Oh iya mah ke minyak sugan. Oh iya mah aliran ya. Kumaha tuh barasan wae? Lain bisi penting teuing. Imah melang. Salaki ngadag malam Jumaah. Moal naon moal? Kade bisa ngabarerang. Aman. Oh make gengset. Cek mama gengset. Mama sayangku cintaku. Keluarga besar yayasan naon teh? Nya umi cicing wae ditanya teh. Yayasan naon teh? Riyadul Muta'allimin.
sadayana ngadidik budak teh hese nyabahnya ngalahirkeun budak teh nyeri teu tuh nyeri teu nyeri wajar ek teh nyeri kumaha asup 2 on keluar 3 kilo lain masalah eta lain ngalahirkeun teh nyeri tapi disentak kudu jadi anak leuwih laras kitu atur nuhun terus aya cai harang mah ieu da aing teu bungkreung murah tapi nu kieu mah halus nu kieu teh cai murah goblok murah tapi kopi atuh bong-bong ka mah nih ulah serius ting mah puting malam Jumaah besok malam Jumaah ngaji serius pareum lampu nu ngajina bari peureum para jamaah sadayana yakin urang teu bakal maot pas beuntak por itu kamarana jelema sok aminan sing tarik heula encan mudah-mudahan utara salat sing daek salat lamun di dieu aya jelema tara daek ngaji sing daek ngaji nu tara ka masjid sing daek ka masjid lamun aya jelema imahna deukeut mas tapi saumur hirup teu pernah daek nincak mas tara daek berjamaah di mas tara daek ngariung jeung batur di mas di mana maot teu kudu disolatan di masjid tuh di kebon cau alungkeun hade nu kitu mah musingkeun teh ka masjid tara keur hirup ari geus maot digogotong ka jero bari panghareupna deui piheulaan imam cik imam teh hor kang tos teu payun geuning imam ngalehan tungtungna mah hanya geus sok dihareup we dihareup cik imam teh naon lamun imam dihareup mah itu kang bisi milu salat eling urang teh bakal aya jelema gagah di dunia anu teu paeh-paeh eueuh Firaun ge modar Firaun sakitu gagahna geuningan maot atau kumaha deui urang mana mah sok aya ningali ibu-ibu mawa tas teh geus kabayang jeroona teh jeruk abdi lamun nyeun acara di bumi palurah Mamah Dewan. Uyos ingkeun kampil. Eta ngome-ngome tas sok. Lamun di bumi nyeun acara abdi mah tara ngonang bapak-bapak ada. Musingkeun. Nyeun onangan 500 nu datang 30 urang we geura. Tapi ibu-ibu, beuh. Nyeun 5 siki ge onangan mahi bagikeun ka tiap majelis taklim 500 nu datang. Ngan olok kejo tas pagede-gede jeruk salak di jeruk itu bae nu penting daek ngaji barok kade ya urang teh bakal badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa anak istri aduh cinta lain ini asa teh cocoknya ngalagu eta nya ibu-ibu mah cocokna qosidahan anu naon teh mamah anu badag teh nu ditakol teh naon hah ngaranna aing lain goong lain nu pake qosidah geuning kitimpling band kepret aya keneh di ayeuna grup naon kitu aya oh halus baheula mah laguna teh tara jauh ya dana-dana atawa ieu non teh magadir ibu-ibu tiluan naik kana panggung baiklah hadirin sebuah lagu untuk anda ya dana nu bagian nakol genang maju gede bujurna teh papan khusus eta mah
Arek konser. Nu bagian nyanyi ngomong. Ya kadal haram. Komo deui orai begu. Emang haram kadal mah. Duh Gusti aku. Allahu Akbar. Nyata kitu. Jadi lamun budakna hayang soleh kuncina aya di nu jadi inung. Tong ngimpi budak hayang soleh mun kolotna henteu soleh. Bapana bebenger ka anak nita salat. Ari bapana karah main gapleh. Nurut moal. Moal. Aya keneh nu sok main gapleh di dieu. Eureun bejaan. Mang Odang mana Mang Odang? Kabur Mang Odang na lain kitu amanya karunya jelema nu sok main gapleh mah teh paeh. Tingali nu sok main gapleh dua anak kumaha bari mebetkeun kartu. Mod. Da eueuh nu main gapleh bari ngadua. Panjang umur Kang eueuh. Mimitina mah main gapleh, lila-lila kesal make taruhan. Jadi naon eta? Judi. Oh, kadieu mereka mah. Judi menjanjikan kemenangan. Judi. Keren ya sound system ya. Ngejawab sorangan. Mudah-mudahan Abah sound system sing asup surga. Bawa jeung salon-salonna kabeh. Tapi saya masang di ditu. Mah. Inung bebenger sesentak ke anak nitah salat nitah ngaji ari inungna karah cicing hareupeun TV. Nempo si Andin. Nurut mah. Oh gitu. Di parungkuna mah aya aturan salat Isya ngadaguan iklan, Pak. Film sieun kaliwat. Ngomong ke budakna teh cekelan remote. Ai mama salat Isya. Asup ke kamar, nya awakna mah di kamar, ceuli di luar. Ngadadengikeun anakna. Mah iklan lagi lami kene santai we. Allah. Budak ngagoak, mama burukeun si Andin ek labuh, mama Allahu Akbar, Allah. Maksudna dicontohkeun teh supaya sadar. Lain kiai ulah nyaram hiburan, dah hirup teh kudu hiburan. Ulah sok fanatik hirup mah. Da urusan surga jeung neraka, lain urusan kiai, urusan Gusti. Aya teh nu ngajamin kiai asup surga. Nabi ge teu ngajamin ka anakna, ka putrina, ka Siti Fatimah. Mali ya Fatimah kata Nabi. Beramal kau Fatimah. Salat kau, ngaji kau, haji kau. Aku Rasulullah tidak bisa membelamu di akhirat nanti. Rasul atau teh kaputrina atau kamu orang wa naga lain. Ngan ari kiai mah kur tugas nyampaikeun jalan ka surga teh ieu, jalan ka neraka teh diturut syukur henteu sabodo nu penting geus beres nyampaikeun. Anu beda mubalik teh aya anu galak, sesentak weh hayo. Wah ya. Aya anu kalem aya saudara aya nu ngajak hees. Hari Roma muda mah kieu gayana bebas we imah ngobrol da layan ceramah imah ngobrol jeung kolot imah dan ningali mamah teh hate mah ceurik atuh inung geus teu aya 2004 dikantunkeun pupus mata keur neangan inung anyar ayeuna teh heuh hayang boga inung maksudna kitu. Mendengali mamah teh asa ingat inung sorangan. Da umur aya di mamah. Pangalaman aya di mamah. Kasusah aya kabeh di mamah. Kitu nya teh. Entek ieu mah anak-anak ieu. Teu parung kuda anak mamah ka dieu yeuh. Aa Roma muda. Ngelingan kolot bisi poho can salat. Bisi poho can zakat, bisi poho can umroh,
bisi poho can ngeridik anak gitu ngan hampura ieu anak teh moal bisa ngenong kudu balik malam ayeuna ge isukan bagian khotbah tuluy ka Bekasi indung mah ngarti oh anak teh moal ngenong berarti balikna kudu bahanan ku mamah ku indung bahanan doa sing salamet sing sehat ku muriang awak tinggal itu pilek kecapean kurang sare kurang nyusu oh dah kurang nyusu mah leuleus arek balik aja geus janjian bieu dapan beda orok lalaki jeung orok awewe mah palurah orok awewe mah 3 tahun eureun nyusu orok lalaki saumur umur orok lalaki mah ayo sok da beuki kana kitu mah sararea oge da ku Allah diciptakeun teh untuk saling melengkapi tah anak oge titipan ti Gusti anak teh aya nu nyelakakeun aya nu aya oge anu nyalametkeun tergantung didikan awalna lamun dasar pondasi dina hatena madrasah ibtidaiyah atawa madrasah diniyah atawa pesantren najan engke eta anak urang jadi jelema nepi ka boga gelar sarnaja heeh kitu eta anak moal poho kana jasa nu jadi indung bapa tingali zaman ayeuna loba kolot nyeri hate disentak nu jadi anak loba anak wani nunjuk beungeut nu jadi indung bapana padah disakolakeun saluhur-luhur ke Jakarta deka boga gelar sarjana naon lah gitu indung bapana tukang tani tukang kula-kuli wadi nyalahkeun nah maka wadi nyalahkeun adab pendidikan agamana teu aya makana mun boga anak opat teh mah tong jadi bangsat kabeh hiji mah pasantrenkeun aya nu keur masantren teu aya nu masantren ti dieu aya mun aya atuh sing barokah lamun eueuh umi boga anak awewe kawinkeun ka santri mi ngomong sih ditanya teh mi teu kitu jadong boga anak awewe teu parawan boga teu kawinkeun ka santri kembali budug oge berkah boga menantu ka santri mah metoha koret tinggal ngarukiah pemajikan cerewet moal nerak moal wanita hari ini tidak mempan di ruqyah tapi di rupiah kamu pikir rumah tangga cukup dengan cinta jawab mah apakah rumah tangga hari ini cukup dengan cinta oh denge bah tuh apakah rumah tangga hari ini cukup dengan suami yang tampan oke rumah tangga ayeuna butuh doa geblok duit didikan saha sih aing mah pan duit ge perlu duit ge tapi teu kudu panasan ku milik tiap jelema boga bagian masing kitu aya nu bagian ibu rumah tangga aya nu bagian jadi kades aya nu bagian jadi camat aya nu bagian jadi anggota dewan cara mamah Evi AA 2 periode mah di dewan alhamdulillah ayeuna ngundurkeun diri capek dewan kemakmuran masjid nomokan wae maksud mamah atuh sing di ijabah mahnya nu penting nawaituna hayang naon hayang nulungan rakyat dengan jabatan gitu keun we da awewe ge ayeuna mah naon disebutna teh hak asasi manusia lalaki tebaluleun mah awewe geus maju ka hareup da pahlawan ge ya awewe Raden Ajeng Kartini Cut Nyadin hiji deui Cut Memei artis eta mah emang di zaman Rasul teu aya pahlawan awewe aya ceuk saha teu aya Nabi Muhammad bisa gagah menghadapi musuh karena di belakangnya ada Siti Khadijah. Tahu siapa Siti Khadijah? Apal teh Siti Khadijah? Siti Khadijah teh punten panggeulisna sakota Mekah. Pangbungharna sakota Mekah. Buh. Setengah kota Mekah milik Siti Khadijah beunghar teu. Anjir.
nya geulis nya beunghar nyarana sok bayangkeun nya geulis nya beunghar sok bayangkeun najan yuswana 40 tahun Pak eta Siti Khadijah kagelisanana ngelehkeun awewe umur 17 tahun aya teu di urang model kitu wah di urang mah 30 tahun ge ruksak akibat kurang cantik itu butuh modal betul setuju tahlil sami Allahu liman hamidah moal sarua make up nu 5 juta jeung nu make up 1.200 akan boga istri awewe kamari keur ulang tahun ayah ya sayang beli minta itu dong kada ulang tahun oke siap badami jeung supir kira-kira beli naonnya aja teh nah beli emas menang teuing aja teh cek supir teh beli ieu MS Glow nah beli MS Glow kecantikan 5 juta saset ti luhur nepi ka handap parat pokona mah wah bener glowing aya di modalan mah bener tempo awewe nu make make up 1.200 merekna pipa nyarbung dipakana teh codom dicium teh ku salakina bersihin salakina ya tuh pemajikan hayang geulis modal seminggu sakali sina ka sablon salah aku mah mamah we tuh lah di dapur wae nih upan song-song ya bangga kasep ulu jeung bangga mohon bangga ti payun sadus aing 2 di mana-mana ge beda kade poho di mamah Epi ke sawareng ciri-ciri pejabat soleh daek hadir ka pangaji gitu palurahna aya RT na RW na calon dewana eta ciri-ciri pejabat ngan can disebut soleh eta para pejabat nu hadir mun teu nanyakeun ka panitia ari kiai uduna naon euy mah heureuy we heureuy ulah sok dianggap heureuy tah jadi kitu jadi hari anak mah sapertikeun naonnya kalau ngomong naon tadi teh teng manuk teng anak merak tuh hari nyarios sareng sepuh mah nyambung da budak ayeuna mah moal ngartieun moal teteh sayang ngarti teu nu bieu naon cenah gideug tuh maksudna teh uyah moal TS tapi goreng alus tuh jadi anak tergantung inung bapana nu tadi teh pan ayeuna mah geuning inungna nyarekan budak dicampur-campur bahasana dede awas kamu jangan ngilu ya cek budak inung aing kuna atuh malam Jumaah aduh tuh jam 1 teu karasanya pon beda jam mahal mah tareh waktuna teh aduh ya urang ngabahas cara nyieun budak anu soleh cara-cara nyieun budak anu amalkeunnya penting ayeuna di mana umi abah hoyong kenging keturunan anu dina cara nyieunna kudu sesuai jeung aturan Islam mana hiji di mana datang malam Jumaah urang rek enek-enekan hiji salaki pamajikan usahakeun ibak heula tuh asok tara hiji teh mandi si teh ngarah naon hiji ngarah nongit songit nu kadua ngarah teu bahujin nu katilu eta teh matak naikeun kana semangat kana syahwat sok salaki balik usaha mamah can mandi salaki keur hayang dina tarang koyo cabe dina punuk balsem
Sok bayangkeun. Cek salakina. Pan kitu murana. Jadi turun tah. Semangat teh. Matak dangdos. Dang. Tiburi teh tah tadi sore teh. Hiji caur para ulama di mana dongkap wengi Jumaah heug awewe kudu persiapan bade mayunan nu jadi caroge kumaha sagala anu panjang-panjang teuk hiji sunnah neutekan kuku lalaki mah sunnahna isukan memeh awewe mah kemis malam sore tadi kuku teuk-teukan ulah paranyang jika kuku hayam ngarapihkeun bulu kelek turun ka handap aya bulu bitis kaliwat buru naon sih baok naon ngaranna teh atuh naon bahasa lemes nanya menyebihunnya tah bulu eta mah memang sunnah dicukur gitunya ngan awewe mah alusna ulah ku gunting didudut pan geus sakala bersih yeuh datang maghrib buru-buru ibak beres salat isya budak geus harees nah mun budak can sare cekek molor puting cik budak naon emang nah mamah asup ka jero kamar hugdang dan sing pantes gitu toh make minyak meuli gerang hajan nu alus karesep salaki ari make parfum ulah karesep mamah karesep tanya bapak senengna wangi naon ceuk salaki teh naon gepe mabok atuh ceuk salaki ama karesepna ku cubung nyai semprotkeun salaki rek datang teh aduh masya Allah salaki asup ka jero kumaha jeung Islam asup ka jero teh ulah libut ngagabru salat sunat 2 rakaat disebutna salat sunat japap mun teu ngarti tanyakeun ka ustad ka kiai prak-prakanana salat sunat japap 2 rakaat beres salat sunat langsung ke heula lain masalah tanggal panah yang buka budak soleh lain da budak soleh mah teu asal enturnya na oge kudu aya aturanana tuluy cium panangan istri cenah kitu mah adab-adabana teh cium panangan pamajikan bari maca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tuluy cium tarangna sabab dina tarang teh aya nur aya cahaya bari maca tina tarang tong dilepaskeun puterkeun ka tukang ka dieu tah kana ceuli tah ka dieu kana punuk lamun geus ngagerbeg pamajikan nah berarti setrum geus naik langsung terakhir Fatihah sabalik, Yasin sabalik, Falak Bina sabalik. Loba teuing. Cek pamajikan bejaan tatangga urang tahlilan heula we sakalian. Heuh minimal maca do kitu. Ieu mah di mana we hayangna? Pamajikan keur masak. Jeung cek ulama ieu sing mineng lalaki nangkep pamajikan ti tukang mama sok ditangkep ku abah ti tukang oh cilaka yeuh pak ku aa di bejaannya ima pengalaman pribadi mun pamajikan keur masak di mana di dapur gitunya keur ngagoreng asin kita
Tak ku urang teh sampeurkeun. Cek katerangan mah dina kitab mujarobat sampeurkeun heuk tangkep ti tukang. Lain dijejek goblok. Cium ku urang ti tukang bari harewasan ceulikna. Mama, urang ameng yuk. Atoheunana luar biasa. Ngabungahkeun pamajikan, ngabukakeun pintu rizki 40 panto rizki dibukakeun ku Allah. Ngabungahkeun hate nu jadi aku mah we ngabungahkeun mah. Sayang, jalan-jalan yuk. Hayu. Geus rapi, emang rek ka mana? Orang ka warung ka handap kan. Nu penting mah bungaheun. Tapi mun nganyerikeun hate pamajikan, maaf. Ku Allah ditutup 40 panto keberkahan. Matak mal berkah neangan duitna ge mun pamajikan amak nyeri hate mah. Sabab awewe mah diciptakeun bukan untuk disakiti, tapi dicintai dan dilindungi. Cintai dia sebelum dicintai orang lain. Hapus air matanya sebelum ada yang menghapus air matanya. Oh tenang. Sabab awewe mah termasuk makhluk halus. Lain sabangsa jurig lain. Hatena sensitif. Istri mah boro-boro dicabok, boro-boro dicekek, disentak moal cager 2 poe. Laras gitu. Oh anjir. Laras. Dan memang bener gitu. Manyun. Sok sentak ku salaki. Cicing di juru imah bari ramisa. Istanya mah anterkeun we. Da hansip ge hayangeun baheula. Tah ngubaranana nu hese mama. Balik ngaji pan lain setor ilmu ka salaki karah amek-amekan. Kamana ngaji moal ngaji deui. Kunaon ari sia cing salakina. Lain kunaon amat tepeka tuh da. Kunaon ngomong kunaon. Tuh ceu itoh. Maksudna tadi keur abdi keur diuk ngaliwat hareupeun mun di kieu-kieu beheungna. Da anyar ieu na kalungna. Cek salakina atuh tibang nu kitu mah meuli di lajada. Nu 30.000 nu dableng teh. Nu penting mah koneng we. Ulah sok panasan ku milik mata tangga meuli termos manehna nu ngagolak. Teu nyamung da saudara mah. Jodoh pati bagja cilaka milik rezeki geus diatur ku Gusti. Nu penting urang daek ikhtiar bari dibarengan ku iban ulah poho ngadu sing daek hudang tipet. Nah sia osok tara. Oh. Sing daek hudang tipeuti. Osok eta oge hudang mah kiih. Kiih. Beres kiih. Oh teu ngisang heula. Kacau bener. Ngisang heula. Beda ngisang lalaki jeung beda. Lalaki mah teu pusing. Tuh ka palurah tanyakeun. Lalaki mah beres kiih sintrek. Lalaki mah badur. Teu kaop nempo buj. Lalaki mah cai sakieu ge cekap. Kanggo susuci cekap sakieu. Teu aya cai bisa ku daun lalaki mah.